rumahku bahagia jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu mah hareudang teuing rek aya naon, nyari menang rezeki bloknya. Hareudang asal panas awat teh. Kikit rumah tangga teh. Sih nyokot nyaman. Paling kita nyokot genju, bedak. Susulan ku aing tah. Saroh, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan ke sinar sirek ngilu moal. Urang ka belanja ya, Doh. Urang ge mah belanja bener make up deh. Geus nyampe, Doh. Alhamdulillah. Nun ngomong geus santeur. Rek nyimpang heula moal. Yuk, Lain kayak ieu teh mumun. Motor teh meuli kuloba. Pasti ieu mah babaturan bapak budak. Mancingan mancing we ai bebenangan henteu kondangan terus. biasa. Bida laki. Situ. Panas ya, Doh. Ih, kahade atuh. Panas banget ya, Doh. Ih, urang ge sarua. Tadi beli naon sih? Ini meuli ieu urang. HP. Meuli Marina. Eta anu gede tah anu kos ieu, anu kos talenan. Ih, Iya. Rasa hareudang, Doh. iya imane. Cik atuh helm butut teh buka. Ih, Aduh, mungkin kok helm teh alus. Nah, itu paingan hareudang Heunya tadi. di tadi. Kan bohong atuh. Lain cek kumaha tah. Ayo tadi lihat baru dulu teh. Hi, mane make nanya kitu mane mah moal kabeuli mumun. Kabeli pasti. Mau kabeli. Moalah. Apa nih cici? Tape kempok kabeh. Ambil 1,5 juta eta teh kabeh. 1,5 juta kos kieu. Ih nya ih. Enggak sih doang kan? Heeh. Kalau enggak 150 ah, 1,5 juta bisa teh 1,5 saya doang. juta. Makana meuli geura, gula menta wae. Udah lagi goreng. Terus saya ke mana di mana? Ya paling orangnya jalan-jalan ke mana lumpang gitu tah. Pengacara berarti nya. Pengacara. Itu pengacara iya, siapa pengacara? Iya orang digawe di Gawe naon? Nyuseng bah piring. Emang eta nganggur apa? Digawe kan sarua. Terus kumaha eta salaki? Bisa baru detil nyar kumaha ge. Orang makanya kieu we meureun. Da lembur teh menit ti iseun ampun ting. Tisin kunaon? Nyaum di jarang rempling padahal kaki jam 10. Heuh nya. Kamaranna nya biasana tuh kalau lewatan doh. Oh. Apa ke pasar barinya? Geus dah ah, geus beurang nek peren di maheula. Wah, betah-betah ting kalau mah rek beberes. Geus balik heula nya. Heuh, mumpur ke di ongkosan. Atuh dengan dia. Heeh, mun nya. Kade hati-hati. Pantes mumun maneh mah jadi tukang ojek. Boleh teh. Balik heula nya doh. Oh, sok kade hati-hati. Doh teh hirup. Ih, Iya motor Iya. diselah. ih andelkeun maneh mah. Ilok awak gede mah itu bisa. Iya, aduh. Sok buru, salah. Sok mumun ah. Doh, Bisa tuh henteu. situ hirup-hirup. Doh, Bisa henteu. biasanya sekali ge bisa. Digejruk gitu tah. Doh. Doh. Doh, tuh bisa kumaha ieu. Deui coba deui. Doh, tuh bisa. Deui coba deui. Naon? Atuh meureun ina teh di kontak teh teu dinyalaskeun, teu dijitrekan ka dieu. Ih, rek dipikeun ka saabad ge meunang moal hurung-hurung maneh teh mumun. Iya, deh ieu. Sok. Cara gini ngesok Bisa, Doh. Balik ya, Doh. Anjing buru. Ih, ginian ieu tuh. Can dibenerkeun, Doh. Kade nabrak eta motor babaturan bapak Doh, budak. ke sore ulintinya. Oh, siap. Kan di bensinan. Di sini atuh, Doh. Oke. Heulanya, Ayo, Doh. ayo, sok. Hati-hati. Ih, hari ring dulu doang.
hayangnya. Aduh, seandainya nu penting jadi calon salaki Saro. Mungkin Saro teh wanita paling bahagianya di desa iya. Aduh, mana ganteng. Duh, iranya kapan hidupnya. Mana Saro jadi pamajikan mana enak. Pokoknya mah kumaha ge. Pokoknya mah. Aduh, duduk banyak. Mudah-mudahan kapan hidup. Hai. Ih. Aya naon deui mah teh ka imah wae. Tanda carita, selalu bahagia. Teh. Bahagia ku naon? Lalaki. Anu bener. Pada kasep. Ih pokoknya mah idaman Saro banget. Saro kumanya. Saro meni hayang jadi pamajikan manehna. Aku kumaha nu kasep reteng mah teu nya. Pokoknya irungna teh mancung, Terus? jangkung. Kebetulan Saro teh katanya di jalan. Pasti kumaha teu. Hati-hati bang, kenalan doang sih. Minta nomor calana. Ih Saro teh meni hayang banget jadi pamajikan manehna. Kumaha atuh? Kumaha ceu? Ari maneh teh Saro tuh jadi pamajikan manehna. bantuan heula atuh ieu tah keur nyangangan kelas dangdeur. Bukan Saro mah geus ana yo diuk Dengan geus teh Saro jadi randa. Aing ge yo anu boga salaki. Ngoren ge keukeuh we ku sorangan da salakina molor we molor. Atuh, ilok Saro teh jadi randa wae kan Saro teh boga salaki. Mendingan jadi randa loba duit. Oh, Daripada- si Abe ieu meureun, Abe ngentan duit we ka Saro. Heueuh atuh ngaran jeung dulur mah kudu aing berbagi. Oh, sia teh ngadoa-doakeun Saro atuh sing tareh kawin. Lah didoakeun mah didoakeun ari cenah teu eucreug. Aya salaki teh kan pulah pilih we, semua pulah pilih. Atuh Enak nu banget. kepenting mah. Atuh nu kepenting mah nanti mun ku kasep kasep teuing Saro ge salak nempo. Sana pendatang. Pendatang ti mana ari maneh? Ya pendatang di jalan meureun da. Manggihna di jalan. Di jalan. Kesalahan lempang teh mainnya teh kiu-kiu gitu. Di jalan mah biasana ge aya bangke beurit. Nah iya, mah kesalahan lempang teh kiu-kiu awewe gitu cina. Kau kiu. Gua mana? Kau sama Saro jadi gimana? Kau sama Saro paling bahagia dari desa iya. Teh salah ke Saro pangkasep nah. Pokoknya mah Saro sayang banget gimana? Pokoknya mah doakeun nya narti Saro jeung jadian jeung manehna. Heeh, ku aing didoakeun sia teh. Gila. Inilah jadi randana. Aing pengen duit, aing jadi randa teh loba mahugi pan. Aing buka salaki mah leuheung aya salakina usaha ari sia teh. Ari teh usaha mah kumaha percuma boga salaki oge kos aing ieu ngored dangdeur sorangan. Ulah dangdeur sorangan. Da tampo boga salaki kitu teh Saro. Mendingan geus teh jadi randa mieun ge. Daripada boga salaki cenah jadi ngedul teh. Mendingan jadi boga salaki jadi randa. Bebas jadi randa mereka mana wae ge. Jaga panikan ada salaki batur. Tek jeung sage bebas jadi randa mah. Oh teu Saro. Nya. Sok segala boga salaki emang geus sampai ka kolot yang jadi ini geus sorangan anak. Dan jangan boga salaki kita sih mau buka budak ya para anak aja diangkat. Kamar di tele heuh. Saro. Oh, itu. Saro. Bukan. Sia. Ari maneh aing mangan gabaceo weh. Ngomong jeung jelema molor. Hayang ka pangeran weh. Sia teh teu hideng. Aing dititah ngomong sorangan jelema burung. Sare jelema edan sia mah boga dulur teh nya edan. Aing ge ngoret. Kepala rumput meureun. Pangeran, terpenting kapan kita Saro temen ka impi-impi, men kabayang-bayang. Men hayang pesan ka panggih jeung si pangeran. Sugan budak teh gelo aing mah ngomong sorangan.
Astagfirullahaladzim, mana kolot geus areuh. Atuh aing ngubaranana. Aing teh buka dulur hiji-hiji nage jadi gelo, kumaha tuh minta tulung aing ke. Astagfirullah. Aya sanona teh ngan buka bina aing bang kapanggih lalaki hiji ge. Komo dikapanggih lalaki loba meureun ari maneh. Araram buka dulur. Ditinggalkan Pangeran yang ditangkap Pangeran yang dibebenan Gandeng atuh gandeng bersama Saro kebahagiaana di kampung iya mau dibebenan Saro Eling hari mana Pangeran yang digandang yo Eling teh Eling gitu hei Saro Pangeran naon sih teh pangeran cangcut. Pangeran. Gelo, sia gelo. Calana aing morosot. Aing balik pangeran. Iya, ari mana? Astagfirullah. Tolong. Tolong. Saro bare gelo. Pangeran. Sama edan sama. Pangeran. Sial. Awas cek wae. Pangeran, Pangeran, I love you. Teh hidang atuh hidang pangeran naon ieu tangari bolong ke pangeran. Pangeran we aing rek diperkosa. Hidang geus kolot geus nini. Ari maneh? Dambaraha ieu. Aisin asih. Ngaganggu Saro keur ngimpi wae, Saro teh keur ngimpi. Ngimpi sing Eling atuh aing rek dikekeuweuk kan si mah. Saro tuh keur kepanggil pangeran. Isi nasibna gangguan Saro atuh jadi we Saro rek dicium. Pangeran naon? Pangeran kodok meureunan sia mah. Pangeran karek Saro rek dicium teh jadi.